ayeuna kana pangkal bahasan hitan. Awaluman ihtatana Ibrahim alaihissalam, kapungkur teh nu ngawitan di hitan teh Nabi Ibrahim alaihis umruhu samanun, umurna teh 80 tahun. Jadi ngawitan kapungkur Nabi Ibrahim alaihissalam teh dihitan dina yuswa 80 tahun bil kudum ku kampak. Lah dibayangkeun aya nu ngomong di tukang wa asliatna boh. Nabi Ibrahim bapa ngahitan dirina kapungkur ku nyalira we dina luhureun batu demprak teh dipelarkeun salih cek si ece wa sakial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencit hayang di imah di Isa nu ngawal resalam muga-muga sing ditebihkeun tina kasusah. Mencit hayang di imah Sidilan nu ngawal resalam muga-muga sing punah tina rugi-rugi cicilan. Mengawal resalam didoakeun muga-muga sing arawet anom. Ibu-ibu nu teu ngawal resalam muga-muga carogena sing enggal kenging nu anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'budu haqqa hamdi wa syukru haqqa syukri hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa adim wa akrim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina wa maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa al-ayat. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad akrimu auladakum fa inna akramal auladi ibadatun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna khairan mimma yadunnun amin. Waghfir lana ma la ya'lamun wa la tu'ahidna mimma yaqulun. Allahumma ja'alna minal a'idhina wal faizin. Allahumma ja'alna minal a'idhina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Anu dipihurmat kersana sahibul maksad Bapak Haji Abdul Khalid kali Ibu Novianti Dewi oge nu parantos dihitan kersana Ceprapasa Eshara Handika. Urang doakeun muga-muga ieu murang kalih janten murang kalih anu waladun sabik, murang kalih anu soleh, murang kalih anu sehat lahir batin,
panjang yuswa bari janten murang kali nu tiasa ngalahirkeun tina potensi dirina kamanfaatan. Moga-moga Allah Ta'ala baris ngajantenkeun ieu murang kali syafaat kangge ibu ramana di dunia moh dituna dugi ka akhirat. Anu dipihormat para alim ulama, ashabal fadil, para kiai, para ajengan, ini sepuh, tokoh masyarakat, tur anu dipika sepuh. Simkuring sejak ngahaturkeun wilujeng boboran siang. Moga-moga Allah nampi kana amal ibadah urang sadayana dina sasi saum. Oge simkuring neda dihapunten sadaya kalepatan lahir sinareng batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal. Ari ngaji sisi jalan pawayahna we da loba iklan. Abdi bade Jakarta hapunten sepuh abdi ngadeg. Keun heula iklan asina ini. Ari jadi mau balik mah kudu siap jeung kondisi situasi kumaha wae. Justru lamun ngaji sisi jalan, ngaos sisi jalan teh seueur iklan mau balik teh bisa ngarenghap heula. Nu mawi abdi ngaos di dieu insyaallah mudah-mudahan sanes bade ngawulukan tapi abdi sejak silaturahim darama cetitin aya di Imas cejuju cenunung di Dedeh di Epon sudan aya daramang masyukur alhamdulillahi rabbil tadi teh simkuring teh sanes sakali dua kali ka dieu teh nu mawi simkuring ngahapunten sadaya kalepatan urang dieu da simkuring tos nyuhunkeun dihapunten da asana moal aya urang dieu mah kalepatan ka simkuring da simkuring nu sok ngalonjeng wae. Paribasa aya istilah di masyarakat nu berkembang pan nyuhunkeun di hampura teh beda-beda jelema teh aya jol ngasongkeun leungeun we minal aizina wal faizin dijawab ku ece teh kalahkah sami-sami padahal minal aizin wal faizin mah lain mohon maaf lahir batin teh ngadua Allahumma ja'alna minal aizina wal faizin ku ibu jawab amin mun bisa apal panjang taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Nah kalah dijawabna sami-sami sarua we jeung lebaran nu populer ayeuna nya ari dina kalengna mah biskuit mone da di jerona mah opak kitu. Nu mawi aya istilah lebaran teh kapan urang lebaran mah kabeh ge geus pada uningan kapungkur istilah lebaran teh kapan aya budaya kearifan lokal nu disebutna teh nyieun kupat ti iraha ayana kupat teh mimitina ti abad 15 zaman kerajaan Demak ngawitanana nu jadi alat dakwah Sunan Kalijaga mimiti aya kupat ari kupat teh hartina ngaku lepat bo ari kupat teh ngaku lepat ari kupat mah raosna teh sareng santen kupat mah identikna sareng santen lamun lepat kedah nyuhunkeun diha karek Arab palu bo nu mawi kupat teh ngaku lepat aya nu disebut kupat teh nyaeta laku papat laku nu opat hiji nu disebut kupat teh aya istilah lebaran nu mawi aya lebaran
dua aya nu dimaksud ku leburan, nu katilu aya dimaksud ku luberan, nu kaopat aya istilahna laburan gitu. Ngaharulang dia kabeh keur mau balikna di sarua jeung tihang warna bo Pak da abdi hoyong caket kepali ditu jeung dieu di tengah we na youtuber ajenganana dina tihang wanteran youtuber mah kuring aya di mana we diliput we. Sok sing barokah rezekina loba ajengan nu tarang ngawidian di YouTube keun karunya keun ya pan keur ngiri di Peru manehna teh apal ieu meureun ka BRI aya keneh ada mudah-mudahan sing gawat lunas seuri da rumah sa youtuber jauh-jauh ti warung sabelah ti ditu warung sabelah teh daerah Galunggung ka handap nu bade arah ka Mangkubumi anjeunna ka dieu datang apal-apal we kuring ngaji di mana sok aya kakok aya YouTube teu nempok kamera teh reuas ini ada banget abi mah sanes banget kamera lah wajah kampung kieu alhamdulillahirabbil alamin abdi tiasa tepang deui sareng urang janggala tadi teh pan kupat teh aya istilahna teh kupat teh nyaeta laku papat laku nu opat hiji aya istilah lebaran naon ari lebaran nyaeta mentah hampura silih lubarkeun ngaranna lebaran aya istilah luberan naon ari luberan nyaeta loba dahareun da gampang cirina lebaran mah babari di imah cirina lebaran di bulan puasa geus katempo hiji lamun di imah geus angker teu patanya salaki jeung pamajikan teu patanya da can kabeuli baju can nyieun kue can naon deui ibu can aya jang mayar zakat fitrah ta eta teh cirina lebaran nu kadua cirina lebaran teh di mana jelema loba lalaki nu geus dicalukur eta ciri lebaran nomor katilu loba imah dicet ta eta aya nu paling hebat cirina lebaran teh di mana loba kue jeung dadahareun di imah ulah wakat di dahar ta eta disebutna we kue deleh bo nu mawi kupat teh segi opat teh tadi aya lebaran aya luberan aya leburan mudah-mudahan sabab leburan ieu ku Allah taala urang sadaya dilebur sadaya kalepatan amin ya robbal aya nu dimaksud oge ece eta teh lubiran ari lubiran mah kembali karena kesucian seperti lubir we kapur mudah-mudahan sabada lebaran urang dibalikeun ku Allah taala karena kesucian karena kemurnian seperti orok nu lahir dina rahim ibuna seperti orok nu tanpa noda tanpa dosa lahir ke alam dunia teu nyanak dosa amin ya robbal bu ku kituna abdi bade nyuhunkeun dihapunten sakali deui bade diharapunten ngahapunten pisan pasti da ajengan mah tukang onang mah teu karasa ngomong teh di mana tukang onangan mah da abdi ge ieu dihapunten sohibul hajat apal ieu teh asa beda bau panggung ieu teh tadi teh siga aya apa tah ieu sohibul hajat nu alus hiburan heula ka karang ngaji omeh lain ieu mah aya abdi di onang ka daerah Tongo uing heula ari isuk dangdut riweuh eta mah hampura Pak Haji Holik mun si Ece nyengir nempo ajengan eta irung jeung pipi meni parebut cing Ece ulah dinas teh tah minimal mah bisa ngakhiri ieu hajat teh ku perkara nu alus lain hiburanna dipaneurikeun ajengan diheulakeun riweuh manyang ngising tuluy omeh ieu mah omeh heula tuluy ngising pan riweuh puntennya Bu Nopianti abdi sanes ieu da abdi ge resep hiburan pangna abdi di nu hajat tara kuat lamu abdi tara kuat lamu naon sababna ajengan ge da jelema ulah sok dianggap ajengan kudu siga malaikat wae teu meunang salah ke di ajengan teu kop teu dikopeah
ajengan tadi kopeah kopeah aing kabasuhan kabeh kahujanan tekop di kolor ajengan di kokolor sarung kakihan beurit kabeh kitu deui ce abdi kapan mun pangaosan alhamdulillah sok aya hiburan di satu acana teras ditutup ku pangaosan sae daripada istilah nama hiburan teh dipanerikeun daripada pangaosan nu mawi pangaosan mah diakhirkeun supaya kaasup perilaku nu husnul jeung abdina ge ngajina ge moal lami dalila ge tara diarapalkeun ieu oh mangga pangarasa akan suka-suka mohon sepuh punten resep gaul jeung kiai jeung ulama atuh da abdi mah disampakeun unggal ngaji ka daerah dieu dihareup teh kiai nya pan lain papatahan deui model nu kieu da termasuk Haji Abdul Holik ke katipu ku abdi teh da abdi mah boro-boro ajengan atuh baheula keur masantren ge masyaallah ngajina ge pan abdi mah juhein juara HS internasional teh baheula keur masantren dengan gitu sare beuring budugan ce abdi baheula ieu teh mantan virus terkena korban virus budug gitu nu mawi abdi mah dugi ka ayeuna ge disasarung we dan ngeunah disasarung mah sehat ngeunah ka angin-angin keun bae batur ge orang barat ka dieu marake pakaian nu khas manehna abdi mah ka supermarket ka mamana ge sok disasarung alhamdulillah cepun bojo teh kapan neng emut kana iklan sosis terang iklan sosis buka dikit lep gitu tak kiai mah sok seueur putra kemana aing ngomong geus teu puguh garupan kiai bo nu mawi kadang-kadang panajengan teh teu meunang salah di lemur teh kudu sampurna ajenganna namun hayang sampurna mah kudu tireng-rengan malaikat ajengan telat berjamaah sakali ge telat da ajengan ge jelema komo ari abdi asup kana jero angkot aya nu nyusuan adena make kopeah abdi teh kan kopeah teh lain sok soleh sok suci make kopeah teh da eta teh rem cekik nya dihareup nu nyusuan pan abdi dipayun nu di kopeah pan repot mun eueuh kopeah mah meureun abdi teh moal kagok hadena aya kopeah teh rem jeung sarung iklan deui gitu da aing ngaji sisi jalan kalau bangarehabnya mudah-mudahan tamih-tamih barokah ieu PT sotong ya robbal alamin uihan deui eta pan lamun make kopeah teh disangka teh lain sok soleh abdi teh ieu mah rem we anu nyusuan ge pan dihareup da apal ajengan ge kanu geulis cek sama tak abi boga budak ge normal kan da eta anu nyusuan Gusti ngorak keneh eta orok ning gemol kitu da aing mah kiai ari kiai mah kudu tungkul cekit kiai ge ari tungkul wae mah kang da canggel lah ditempo saeutik sugan eta orok nawaran ka abdi dah henteu ajengan ngaleueut henteu seuri we bipah mah nu aing teraskeun uihan deui kana pangkal bahasan sabada ngalaksanakeun ibadah saum mudah-mudahan urang kalebet jalmi nu reng-rengan minal aizina wal faizin minal aizin muga ngajadikeun abdi sadaya Allah ngajadikeun abdi sadaya tireng-rengan jalma nu balik kana kesucian balik ka Allah wal faizin jeung ngajantenkeun Allah ka abdi sadaya jalmi-jalmi nu meunang kabagjaan jawab ku ibu amin lain sami-sami lain komo anu silih gabrung suami istri kep mama apa ngapunten abdi
sugan teh salah kita teh ceurik teh sedih ka tojos eta paniti loba teuing bros itu pamajikan. Oh ayeuna kana pangkal bahasan hitan awaluman ihtatana Ibrahim alaihissalam kapungkur teh nu ngawitan di hitan teh Nabi Ibrahim alaihis umruhu samanun umurna teh 80 tahun. Jadi ngawitan kapungkur Nabi Ibrahim alaihissalam teh dihitan dina yuswa 80 tahun bil kudum ku kampak. Ulah dibayangkeun aya nu ngomong di tukang wa asliatna. Boh Nabi Ibrahim bapak ngahitan dirina kapungkur punya lira we dina luhureun batu demprak teh dipelarkeun salib cek si ece wa sakial lain kadinya da kapungkur yuswa Nabi terdahulu mah yuswana ge punten 800 tahun matak lamun Nabi Ibrahim dihitana 80 tahun can kolot. Da urang mah jadi umat Nabi Muhammad umurna pangponokna Nabi ku anjeun ge nu soleh yuswana teh 63 tahun komo urang jalma nu loba dosa wajar lamun kurang ti 63. Bo Nabi Adam jangkungna 27 meter punakna 6 meter ibu jeung bapak ulah ngabayangkeun nomor sabaraha kolorna entok. Boh baheula mah umurna paranjang tapi dosana hese dihampura ku Gusti Allah. Nabi Adam nyieun dosa sakali ku Allah dipikeun ka dunia ti surga. Hayang dihampura dosa Nabi Adam baheula masya Allah hese prosesna. Jaban Nabi Adam alaihissalam nyieun dosa teh langsung pangporosot bajuna teh porosot jeung Siti Hawa teh jol tataranjang bari dipecelengkeun Nabi Adam di kota Bod di India Siti Hawa mah di ditu kapan di Jeddah dipecelengkeun sugan ibu jeung bapak mun nyieun dosa jeung ibu jeung bapak parasea ku Allah sugan salakina di Papua pamajikanana di Nusa Tenggara henteu umat Nabi Muhammad mah nyieun dosa unggal poe ge teu dipisahkeun sareng bojona teu dipisahkeun sareng nu dipika cintana malah bajuna ge nyieun dosa teu make baju geus nyieun dosa bajuna jadi aralus. Umat Nabi Adam baheula Nabi Adam ku anjeun baheula ngange-angean pami nyieun dosa langsung pak porosot set kabayang abdi pasajeng pun bojo set cek ibu temannya cenah jangan kari nuluykeun atuh kamana wae ngobrol sepuh umur umat Nabi Muhammad mempondok umur umat Nabi terdahulu punten 800 tahun umurna paranjang tapi dosana hese dihampura ku Allah. Nabi Adam alaihissalam nyieun dosa sakali masya Allah dipisahkeun jeung bojona bajuna dilucuti bari hayang pangih tobatna teu sakedeung sebagian riwayat 350 tahun Nabi Adam bari ceurik sujud Rabbana dolamna angpusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakudanna minal khasirin ditepungkeun jeung Siti Hawa dina wangkit 350 tahun. Baheula zaman Nabi Isa mun hayang dihampura dosa nyekel najis anjing punten jeung bagong lamun paantel jeung najis mugolado baheula mah kudu disopak jeung kulit-kulitna mun hayang dihampura dosa. Karunya meureun nyium anjing jeung bagong kudu disopak jeung irung-irungna. Numawi puasa urang kabari ge beda jeung puasana umat nabi-nabi terdahulu termasuk punten dina tafsir Al-Ajhar diguningakeun zaman Nabi Zakaria mah saum teh lamun urang posisina saum heg ngomong batal zaman Nabi Zakaria cek abdi karunya tukang sayur
menyanawarkeun sayur atau moal aya kuliah subuh bo matak bunga jadi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi nyeun dosa unggal poe ari tobat di dunia nu pinuh ku tipuan dipinahkeun ka surga. Nabi Adam di surga nyeun dosa sakali diusir. Umat Nabi Muhammad mah nyeun dosa unggal poe nu gardege asal tobat pasti insyaallah menang surga na Gusti. Meni hareudang ieu teh hareudang. Bu tak termasuk hitan kamungkur Nabi Ibrahim punten yuswana kirang rakung 800 tahun lamun dihitan 80 tahun wajar Nabi Ibrahim teh can kolot-kolot teuing numawi ibu bapak aya penafsiran bil kudum ku kampak aya bil kudum ku di kampung kampak. Jadi lemurna Nabi Ibrahim teh namina lemur kudum. Aya penafsiran nu kadua bil kudum teh ku kampak. Ajengan ari duanana bisa digunakan bisa. Lamun bil kudum ku kampak eta mah keur urang we nu geus ngagem agama Islam ti bubudak. Ari bil kudum di kampung kampak mah keur jalma nu karek asup Islam bisi sieunun. Karek asup Islam kan sok disunatan. Kepeuluh buah kudu ku kampak. Ripuh wan ece numawi bil kudum di kampung kampak bil kudum ku kampak sami-sami keneh duanana tiasa diuningakeun tiasa digunakeun eta pendapat kanggo tetap diange menjadi sebuah ikhtilaf. Bu abu salatullah salamullah ala toha rasul salatullah ala yasin salatullah ala toha salatullah ala yasin nu tatanen Gusti suburkeun nu sok dagang Gusti lariskeun nu buburuh Gusti jembarkeun sadayana barokahkeun salatullah ala toha salatullah ala yasin hirup loba nyeri hat bareng hirup loba nyeri komo teu kabagi be disalahkeun bapak ajar maneh goreng korban unggul teh salatullah ala toha salatullah ala yasin. Bu tisosore persiapan belaan mereskeun seusehan dawengi na aya pangam mubali gena leutik os beri nerempok salatullah ala toha salatullah ala yasin salawe mah 25 mobil sedan eta cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa salatullah ala toha
Salatullah ala yasin ala yasin hitan disebut nage khona khotiroh dimana murang kali dihitan pikawatireun margi sebagian juz tina badana ditetep aya khitan takna teh takwallah alif jeung nunna teh yakin dirinya takna ya takna jeung alif teh disebut takwallah nunna teh nikmatun di mana dihitan akan melahirkan kenikmatan sehat badanna malah di Amerika pajengan dugi ka ayeuna tos diberlakukeun ngawitan orok nu name lahir 7 dinten dilahirkeun kedah tos disunatan. Jadi ajaran Islam teh diyakini kurang ditu sebagian tina ajaran Islam teh benar mata orok di ditu mah langsung diberi sertifikat ku negara di mana geus 7 poe dilahirkeun kudu langsung disunatan sabab tina disunatan eta bakal ngalahirkeun kanikmatan nu utamina kasehatan